Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak miwah Ibu hadirin sadayana hormatin cingkuring langkung ti payun sumangga urang nyanggakeun puji sinaran syukur ka Allah rehna dina danget ieu urang sadayana tiasa ngempel ngariung dina patepatan. Salawat sinareng salam mugia didudukeun ka kanjungjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, sareng ka jalmi-jalmi nu tumut kana mantenna. Sanajengna simkuring ngahaturkeun nuhun ka Bapa miwah Ibu kali hadirin sadayana anu parantos kersa tulumpahkeun sumping kana ieu acara, nyaeta acara Subuh Akbar. Pamugi ieu acara teh aya dina ridho sareng kenging barokah ti Allah. Amin. Hadirin sadayana, nepangkeun nami abdi Aulia sareng rekan abdi Khalila salaku MC badai ngaoskeun rundoyan acara poe ayeuna. Nyaeta nu kahiji aya bubuka, nu kadua aya maos ayat suci Al-Qur'an, nu katilu laporan pupuhu palaksana, nu kaopat diantara ti pupuhu DKM, nu kalima tausiah jeung nu kaenam panutup. Sumanggi ieu acara urang buka sasarengan ku maoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sumangga ayeuna urang teraskeun kana acara salajengna nyaeta maos ayat suci Al-Qur'an anu bade didugikeun ku saderek Ahmad. Sumangga dihaturanan. Parantos ka kuping ku urang sadayana galindengan ayat suci Al-Qur'an. Mugi urang sadayana aya dina panentayungan matena. Amin. Sumangga ayeuna urang lajengkeun kana acara anu katilu nyaeta laporan ti pupuhu palaksana nu bade didugikeun ku Bapak Mahmud. Samoga Bapak Mahmud dihaturanan. Mangga ayeuna urang nginca kana acara salajengna nyaeta biantara ti pupuhu DKM. Biantara anu bade didugikeun ku Bapak Hamdan minangka pupuhu DKM. Ka Bapak Hamdan sumangga dihaturanan. Para wargi sadayana, acara demi acara parantos kalakon. Ayeuna dongkap kana acara anu henteu kirang nari artina nyaeta tausiah. Eta acara bade didugikeun ku Ustadz Hasan. Ka Ustadz Hasan samangga dihaturanan paminggan. Para wargi sadayana, alhamdulillah sadayana runtuyan acara parantos kahaturkeun kalawan hulus banglus. Upami teu mah seueur kakirangan sareng kirang nyugemakeun dina paplakanana atas nami pupuhu palaksana simkuring mudah sihapuntenna. Hatur nuhun ka sadaya pihak anu parantos ngarojong kana ieu acara. Hapunten upami parantos ngabantukeun sumangga urang tangkas bae ieu acara ku sami-sami ngucapkeun hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.